Baca hujan kieu mah Si Adit itu kebenaran si Adit kurang teboga duit nanti ya. Dit, boga utang ka Abdi? boganya sabaraha 50.000 teh geuning nginjem keur meuli kuota teh. dia teh 50 Heeh, tah kitu atuh ari boga hutang teh bayar. jauh itu Lumayan duit si Adit 50.000. Anjir seperti itu aing borong mah boga duit 50.000 pasti nangis. Baik bayar api-api we. Duit teh kaciri. Heh, Santi. Heh. Naon cek dieu? Wayahna ieu kamari kepanginjeun duit, ayeuna bisa boga duit. Oh, nya sabaraha? Asal 50.000 lit. Udah ya tuh. Tetep boga duit ya teh. Tuh ya, mohon. Enggak. Rek ngalibas kabarnya untuk si Santi mayar lumayan ke rumah boga beas ya. Istahin tuh. Teteh, mana hutang 50.000? Nyai raha orang nginjem kamari. Soalnya, ayo ngerti ya. Gitu. Tadi teh si Santi teh. Tadi teh si Santi teh bayar hutang ke urang. Terus kurang dibayarkan, tak ayo si Teti bayar hutang ke urang. Hehehe. Balik deh 50.000 duit urang. Jadi itu naon? Aduh, saya ayah aduh. What? Aduh, asal bawa rumpah, palingan rumpah cenah. Oh no. Kan hari kieu mah ngeunaheun saudari. Yuk, bau. Alah, lega semua doang Geus teh? Yes. Kira HP orang kemana nya? Naon? Tadi teh kurang di tuna di dieu tah. Nya naon? HP? Di mana? Di dieu. Kurang dipiceun. Sampah lagi kurang dipiceun. Ya kan bau. Kurang perlu diasupkeun HP ke dinya. Di mana ini? Kurang tadi ke dieu kan modal heula teh kuat. Tuh di dudukan di tangan sorangan. Moal sekali tunan di dieu. Boleh kada dipiceun. Ini HP orang tuh udah benar diduruk ini HP orang. Benar HP orang kudu diduruk bikin katutung ke sini. Duh, HP orang kecil katutung ya. 188. Nya dibuatkeun 200 perak. Doang sudah kecil. Hadiah kitunya. Nah, alamat kamu di dieu. Ya, kira aku anjing mau paketkan hutan ki coba 200 perak. Itu bener ini tapi ada HP mana lokasi teh bener cobaan we wong cobaan we aya di situ aya imah cobaan we kira aku anjing ka dieu aku yo daerahna kieu patut coba ke Bandung awas ya aja ramen bohong terus jadi prank tah geuning aya imah bukan di kebon gitu teh terus aya imah aja beraku ke jalan dieu serariun coba ya makam segala anjir permisi punten. Duh, ini bener kieu kampung teh mah. Wah, dia dari dia lokasi nama. Set. Nyir. Alah, bisa jalan coba Pak. Biasa paket, Pak. Cobaan orang tanyakeun heula. Pada ayo paket 200 perak, anjir. Assalamualaikum. Teh. Ieu teh naroskeun paket. Paket saha? Paket namina teh
Wiwin Hermawati. Oh, tak palidinya ta? Kita dapurna ta? Jadinya rumah nak. Mun tak palidinya we. Ini teh pada ngirim paket. Nuhun teh. Ya, mangga sami-sami. Assalamualaikum. Teh paket. Teh paket. Mana jelema teh? Paket. Kita yuk paket. Jauh-jauh piraku. Teh paket. Teh paket. Teh. Ini paket teh. Ya, COD 200 perak. Oh, 200 perak. Yuk. 188. Ini dibuatkan 200 perak. Angsulan? Dua angsulan ke sekieu mah. Tidak, mereka tadi angsulan di nagih 188. Nya, alah saperak dimatikaskeun keur kayatin. Lagi 200 perak, saperak tapi lagi kurang. Ayo, baiklah. Dah, yuk gratis aja. Gratis ya, 200 perak tapi 200 perak, saperak deui. Pek mere. Duh, Aisyah jauh-jauh ngantarkeun paket 200 perak ngomong dibayar dasar ibu-ibu. Dibasieun ieu kebon gitu. Aduh. Aing malah. Biar kasih duit. Neng, acis murah. Tah murah guys. Nonya? Nah, cek. Duit murah ulah sok ieu gerak naon teh duit murah gitu. Lumayan cara berinvestasi. Mulai 2000 jadi loba. Aku yang dulu. Duh, si Adit kamari boga hutang ka urang tah si Adit aja. Kamari mana nginjem geuning? Naon teh? Kamari geuning nginjem duit. Ayeuna aya urang boga 200 duit. nya. Aya tuh tenang tadi da urang teh mau duit. Berupan atuh lah urang teh boga duit ya. Lanjut duit urang ka mana Ah maneh mah gerak ku tadi ge aya suki-suki kene di dia. ka mana atuh ai maneh mah nandan kita bener mah tuh. Tadi suki-suk masa Deui mareunang. Terus kumaha mayar mah atuh. Erek tadi ge suki-suk teh geus mawa duit urang dina HP di ditu. Urang teh boga duit ya. Oke, uang di tangan heula tuh teh tadi teh mawa duit teh nah eueuh nya. Buat tadi teh ku awewe kitu nya. Awewe naon atuh mah teh Tadi teh aya di dieu mah tuh. Tadi teh ngelawat ke dia duitnya murah kurang tadi ieu tuh duit murah cik urang teh nah tapi Mana bener. Mayar mah tah burukan. kayak uang di tangan heula tuh kelak. Bener. Asa aya tadi teh duit urang teh mesaket.